Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah Eta kan gerak Allah tah. Gerak Allah tah. Geus kakolotdakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu. Nu sabenerna mah tinggal ngadeukeutan pangajian. Kaju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah. Henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonana. Pangbloonna jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae. Siksana leuwih gede ke di akhirat. Bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu panggede-gedena siksanya. Cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing. Sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia. Taruhlah masa muda nama sia gawe, taruhlah masa muda na sia dagang, taruhlah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha. Tapi pan ku aing dibere umur panjang sia. Aduh ku aing belenggu-belenggu, jang dahar ambalayah, pake ambalayah, geus eueuh belenggu bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji kaditu bae atuh jabung ka pengajian ka mushola ka masjid tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipeteun anu biasa. Urang ulah-ulah ngaleungitkeun watak-watak anu aya di awak urang keseluruhan hiji bae mata teh resepeun berwatak neuleuh nu geulis. Hiji bae mata ku urang ditapaan. Teu bisa urang meureumekeun mata. Hiji eta ngaranna Bang Balu. Satungtung urang teu ngariadohan mata, urang moal jadi wali. Duatang kang ngujur ngaler moal jadi wali. Capek berangkat gencan geus capek abo ieu mah mun berangkat paeh ieu mah celi ngabogaan watak resepen pisan lamun ngadengekeun suara-suara nu merdu teu kadele ku urang sisarwitina mah tapi suarana duh di balik tembok ada suara mu ngos-ngosan. Tah eta ngadengekeun suara aya lazat sesuai jeung watak diriadohan ku urang denge urang wajin teuing urang elmuna hebat sakikituna bae insyaallah ya Allah kitu keneh irung kitu keneh sungut kitu keneh leungeun berwatak leungeun tersepeun jasa mun nyekel nu empuk-empuk. Teu diriadohan ku urang atuh geus mengpele. Jadi eta horenganan naon ngaranna babandul mata, babandul cili, babandul irung, babandul sungut, babandul leungeun, beuteung dubur kubul etalah anu ngahalangan usul ilallah sehingga urang teu bisa hiber ka Allah. Mentak riyadhah ngajar nafsu mujahadah merangan nafsu. Masya Allah carana supaya orang keluar tina belenggu eta maka
urang kudu loba tafakkur jeung muraqabah. Jelema lamun dibelenggu di penjara mah bisa ceriknya na. Naon bae dikorbankeun ku nyana. Komo jelema ternama. Aya tanah-tanah dijual jangan leungitkeun belenggu dirina anu keur di penjara. Kendaraan-kendaraan dijual jangan leungitkeun beban belenggu nu aya di penjara. Segala rupa diusahakan sugak sogok kiri kanan terus nu pentingnya na merdeka tina belenggu penjara diusahakan ku sahabae oge tapi ternyata belenggu hate anu bakal mawana langsa di akhirat teu pernah kunyana diusahakeun teu pernah kunaon ieu kebeloonan urang beloan itu. Aya hiji waliullah di penjara. Datang ka di penjara, di jero nyana dikerumuni ku ahli-ahli penjara. Datang menyapa, "Mama, kok bisa asup ke penjara? Mama maling." Wis henteu, Mama. Mungkin Mama boga kalakuan anu teu endah meureun sampai datang ke penjara. Onto Mama kayak bisa ka dieu zolimna penguasa. Mama mah dakwah teu senengeun penguasa di dakwahan. Asa kasinggungnya na maka Mama dijeburkeun ka jero penjara. Kumaha tuh yang geus kieu mah teu kumaha aja Mama masanajan di jero penjara merdeka. Merdeka di mana horeng? Cak nu sejen urang ka dieu hese ka dieu hese. Ai aslina merdeka mah teh hirup di luar penjara jeung di jero akur pangeranna Allah keneh. Ketika urang di luar penjara jama mama itu haram ieu haram. Itu embung ieu embung atuh di jero penjara ge naon bedana aja itu embung ieu embung teu beda di jero penjara jeung di luar penjara mentek Kangjeng Nabi Yusuf mah hayang di penjara bae nyana mah nikmateun di jero penjara Kangjeng Nabi Yusuf mah sebab naon leuwih nikmat ibadah ka Gusti Allah di jero penjara eueuh nu ngaganggu batan di luar. Wali mah pandangan anak kos gitu. Ohara jasa. Nu mentak eta wali dikiriman ku guruna sajadah. Cak guruna lamun maneh hayang kaluar ti penjara, yeuh kuncina diberep sajadah. Diamparkeun ku nyana di jero penjara. Cak anu sakelilingna maknya sajadah bisa mukakan kunci. Kunci penjara mah besi, lain sajadah. Cak wali teh hebatan keneh sajadah batan kunci gerage. Tok, lamun maneh yang kalaluar kula rek ibadah ka Gusti Allah. Aju maneh kalaluar ku kula dipangmukakeun. Bener Mama? Hei, itu tenang wae sih. Bontot bae bisa salam ka laut. Atuh komo ieu sajadah. Beh, komo kumisa bibrozak. Si jampang mah teu eleh ku nyana. Masyaallah, jelema mah jelema neuleuh kumisa bibrozak biasa-biasa bae. Tapi monyet masih eunun. Nyana ngamparkeun sajadah di jero penjara. Cak Mama kula dek ibadah ka Gusti Allah. Langit eueun mesen bisa dijieun ku Allah. Bumi eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Eusina eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Nu ngahirupkeun Allah, nu ngamaotkeun Allah.
anu nyugihkeun Allah, anu nyangsarakeun Allah, nu nyehatkeun Allah, nu ngagringkeun Allah, hakikatna nu ngasupkeun ka penjara lain penguasa Allah. Ketika Allah dek keluarkeun gampang. Ye, mama ulah sok loba omong lah, sakjana. Coba buka. Ayo. Salat, sholli, Allahu akbar. Aya nu ngomong mama, eta salat usolina nan usoli libukail kunci, Allahu akbar. Sia sok aya nyoba segala salat-salat bae usolina ditanya ku sia. Komo lamun hayang salat hayang ieu naon garang-garana batu cincin daratang gitu. Bangsa per naon ngaranna dare-dare dunia supaya datang aya salatna tak eta bae cenah kiai itu sia mah kitu bae pan. Salat Allahu akbar beres salat maca nyana wiridan. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Mal diteruskeun ku aing bacana. Kayak kusia dipraktekeun paranti muka kunci. Aju sia maling. Ditanya ilmuna nang tiki uci cenah. Pan aing jadi agen berarti. Wah, teman kitu-kitu bau rahasia tuh. Wah, saya hayu aku yung nama kajian teman. Beres salat doa langsung tadi bener baik. Tengah puting kira-kira jam hiji jana salatna eta pintu penjara kalaluar. Pret. Digerokeun ku nyana. Keluar, ayo gerak. Mesti keluar, lupat. Ayo mama mau moal. Kan mama maksudnya mama moal kalau moal mukakeun lawang doang jang maneh ndek ke mama nu keluar jangan nu mukakeun age mama henteu maneh bae mama mah ngan sakadar jang batur doang mama mah geus teu kudu mama mah geus bener mama bener tuh sasalaman teu kudu sasalaman geus ulah kabura penjaga sih ya ke kalau luar kabeh plok beres ngunci deh plak. Orang di dulu ku penjaga isuk-isuk dek dirangsum iya kamarana kosong tinggal ayah mama bae keur salat duha Allahu akbar bisa ditanya terus duha maca Quran terus baca Quran zikir ke salat zuhur Allahu akbar terus maca zuhur langsung maca Quran deui zikir deui Allahu akbar cak penjaga aing irhananya nanya ya. Bisa aja jana. Akhirnya minta nyana ngadeukeutan mak. Punten kula ieu minta kesempatan nek ngobrol wae ka dieu ya naon. Ieu mah nanya bae nu aya di dieu sababaraha kamar kosong ieu kamarana balik cek kana. Jujur awak jujur. Eta bisa barhalik pan kami narangtung dihareup kok bisa teka deuleu ku kami jeung ieu nu mukakeun lawangna saha Allah nya kami ge nyaho ja kami ge pangeran teh Allah ngan ieu nu bisa mukakeun ki sababna saha sajadah mama ulah sok pabelit ngomong ieu saya doa minta ka Gusti Allah mama nu Allah lawang nu Allah dikunci nage kunci Allah jelema hayang kalaluar geus sababaraha tahun mohon ka mama aju mama ngadoa kalaluar pan ku kami teu kadeuleu atuh eta mah pan lain mata ceknya mata mah di dieu ieu mah lain mata ieu mah mata lalagaan ieu mah aslina mata mah di dieu ceknya di kolbu geus ieu mah sanajan beunta bisa teu neuleu sebab ieu mah lalagaan mata ieu mah rohna eueuh teu bisa neuleu nu ieu mah tanu mantak aslina mata mah nu ieu bu eta penjaga kabeh dulur kadari urang ngaji wali mah
di mama lagi ditaluturkeun ngaji bae. Coba mama bejakeun coba deui. Wow, kabeh kru penjara hadir kabeh. Pimpinan penjara ge hadir. Coba mama jelaskeun. Cak mama nu mantak ieu kaluarga sababaraha taun nyana dirindukeun ku dulur ku anak ku tatangga jeung can puguh boga kasalahan nu asli. Lantaran model kula bage asup ka penjara teu boga salah ku zalimna penguasa. Maka kula ge ngerkesela ka Gusti Allah wajar henteu mun dikaluarkeun. Ternyata cek Gusti Allah wajar sebab teu saimbang jeung kasalahanana. Maka mama ngadoa ka Gusti Allah nah kalaluar. Setelah keluar ngonci deui. Nu dipertanyakeun kami jadi penjaga di dieu berang peuting. Kok bisa teu kadeuleu? Cek mama mata nu ieu mah bisa neuleu bisa henteu lantaran ieu mah mata lalagaan. Mata nu asli mah nu aya di jero kolbu. Di mana mata di jero kolbu muka maka boro-boro nu aya di hareupeun. Tuh Mekah Baitullah kadeuleu, tuh Madinah Kangjeng Nabi katingali. Berbagai-bagai wali-wali Allah makomna kadeuleu, bahkan lain nu aya di dunia bae. Di alam akhirat, alam barzah bisa kadeuleu. Alam akhirat jembatan Siratal Mustaqim kadeuleu. Maka ku kadeuleu nak mata hate bisa neuleu. Ieu jelema-jelema nu zalim, jelema anu kru-kru penjara cing gala luncat magudubrak ka neraka kadeuleu ku mama. Kami ieu ka neraka kabehan. Kabeh kaget. Mama ulah sok macem-macem ah. Mama mah teu macem-macem kos potot gambar sama macem bae cek mama. Eta kos kitu kadeuleu ku mama. Zalim ieu. Nah, pertanyaan kahiji geus terjawab. Ternyata mata ieu mah lalagaan, mata asli mata kolbu. Ketika mata kolbu geus muka ujianana moal daek cicing di dieu jadi penjaga moal daek jadi jelema anu teu nurut ka Allah. Jelema nu teu nurut ka Allah nu zalim eta mata hatena anu henteu muka. Pertanyaan kedua, naon sababna mama ai batur dikaluar-luarkeun ai mama henteu? Pertanyaan kedua coba kunaon? Batur mah penjara teh belenggu, asa terbelenggu nyana di jero penjara lantaran nyana mangan sakadar mikiran teh dahar nginum deuleu ieu denge ieu irung ieu dan lain sebagainya. Geus atuh nyana mah di penjara teh kesulitan ai mama mah tepati di urusan mata ieu celi ieu irung ieu dan lain sebagainya. Mama mah ngurusan teh kolbu ai kolbu jelemana di jero penjara bisa ka sorga bisa ka mamana. Jelemana di penjara bisa keluar. Mata kolbu maka mana-mana. Jelemana di kamar, jelemana di masjid, jelemana di penjara kitu-kitu kene. Sebab naon nyantelna jeung Allah. Mama coba-coba kami pagahan atuh abeh kami bisa ibadah. Ya apiap ka dieu ya. Ieu jadi ieu ndek jara diwali kabeh. Kabeh belajar ka mama. Mama mah teh yang keluar di penjara. Kumaraneh dek dikaluarkeun kami mama moal dek di penjara bae. Moal model Habib Rojak mun di penjara moal yang keluar. Naon sebab? Sebab jana mah keluar ge henteu guna. Ku pamajikan dicarekan bae. Dina nalika balik ja pamajikan geus teu butuhun sebab budongkar antikna geus teu hudang. Cek Habib Rojak aing dek naon di luar cek ya lah. Maning di jero lah disumbang cek nya dahar tinggal dahar nginum tinggal nginum. Aya eta jelema nu di penjara model kos kitu. Eta buktina si eta. Jadi jelema anu geus deket ka Allah mah hirup sarua bae. Kok bisa kos kitu? Lantaran deket jeung Allah ai Allah mah teu kakurung ku waktu teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat. Ja urang nu kakurung ku zaman jeung kakurung ku tempat mah urang mah. Sebab urang mah kasorot ku panon poe, ai Allah mah nu nyieun panon poe. Geus Allah mah teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat Allah mah mun urang ngadeukeutan ka Gusti Allah bakal boga perasaan bahwa urang teh teu kakurung ku tempat teu kakurung ku zaman ku waktu. Atuh sarua bae di luar penjara jeung di jero penjara ibadah we ka Gusti Allah. Akur bae beurang jeung peuting lantaran teu karasa beurang teu karasa peuting.
KB penjaga-penjaga penjara ngararaji sekali 2 kali 3 kali dasar hikmah ti Gusti Allah asup ka jero hatena eta kru penjara jara diwali kabeh akhirnya caknyana urang baralik bayu baralik penjara kosong raja bingung raja wah iya kamarana balik caknyana ya ku aing ditingkatkeun deui gaji embung aing mah hayang gaji ti Allah bae pan ieu sia jadi kararieu ieu tah gara-gara mama ngadidik kami kadiri ieu jadi senyana geus dibuka-bukakeun kita penjara mama mah di jero penjara bae batur geus baralik kabeh penjara ieu kosong penjara geus karosong dibuka-bukakeun nyana kabeh pagawena tinggal raja bae ieu saanu ngurusan atuh mama ieu mah geus anu ngurusan kumaha mah kajeun mama mendeg jeung Allah bae cak mama teh cak maraja teh ai geus atuh ai mung keluar mah mama bae nu kula bae nu mawakeun sangu segala cai tungtung nama raja isuk-isuk mang mawakeun sangu sore mah mawakeun sangu segala geus saminggu cak mama sial aing capek aing raja tah lain sieun si raja bingung kita keluar embung aduh itu raja geus eta naon ngaranna ngarayu supaya mama keluar teu embung cek nyana geus ngeunangeun jasa di dieu cenah di penjara akhirna mama ge nanya eta raja ku mama bisa jadi betah di dieu betah sebab hirup jeung Allah di luar jeung Allah di jero jeung Allah teu karasa beurang teu karasa penting mama madahar sakieu teu dahar sakieu geus nikmat jasa cek tuan raja coba konsepna naon sih mama piwalian dia ya asana negara ditinggalkan ya cak mama hiji tuan raja manuk di kurungan terbelenggu nyana hayang hiber tapi di kurungan teu bisa hiber manuk aya deui manuk anu di talian jangjangna di talian sukuna nyana hayang hiber lantaran dibelenggu ku tali teu bisa hiber sedengkeun manuk mah biasana hiber ngapak hirup di mana-mana ka mana-mana kumaha nyana bae merdeka hirup tapi ulah haju Indonesia Raya merdeka mah merdeka bae ulah haju negeriku taya manuk hiberan lantaran lepas tina belenggu tali jangjang tali suku kitu kene belenggu kurung tah ketika manuk dibuka talina kikipliknya tapi can bisa hiber lantaran sukuna di talian ketika talina geus dibuka manuk bisa hiber ka mana bae bener tapi aya nu bloon manuk gecek tuan ngecek mama mana tah manuk nu bloon nu mana manuk nu bloon teh ya manuk anu geus dibukaan talina manuk anu geus dibukaan tali jangjangna manuk geus dibukaan tali sukuna manuk geus dikaluarkeun tina kurungna maksudna tinggal hiber ka mana sakahayangnyana bae tapi manuk teu daek hiber eta manuk bloon bin tolol bin goblok eta kos kitu kemerdekaan aya di manuk lantaran geus eueuh belenggu sebab nyaritakeun nanaon ge geus aya di nyana nyaritakeun ilmu aya di manuk nyaritakeun gagah aya di manuk nyaritakeun merdeka aya di manuk kunaon manuk teu daek hiber malah kukulintingan kikipli kan eta manuk tolol bin goblok kenyahoeun nyana menikmati suasana alam mana gunung mana danau mana leuweung mana gurun manuk anu hebat mah atuh hiberan ka mana bae tah lamun aya manuk geus leupas ti belenggu haju teh hiber eta manuk tolol manuk goblok cek tuan raja teh mah jaka aing
bisaan wali bisaan wali aduh Tuan Raja ngomong ke mama eta maksudna manuk ka abdi manuk ieu mah sok aju kasinggung kitu jasan teh mah ka abdi manuk ieu mah manuk tolol oh asa dedeg bae kana hate teu mah jaka kula manuk asana asal ditolol-tolol bae ka hate kula manuk ieu mah manuk goblok cak Tuan Raja aing bisi beuki goblok bae cak nya ja aing nu sabenerna mah hirup anu kudu hihiberan macak Tuan Raja kunaon atuh aing teh manikos terbelenggu aing kudu mah jasa segala rupa teh aya di aing ilmu aya di aing gagah aya di aing wawasan aya di aing segala aya di aing kunaon atuh aing teu bisa hiber ieu mah percis kos manuk goblok atuh aing mah meureunana eta si mama meureun ngagoblok-goblok ge ka aing udah sok aju kasinggung jak mama manuk ya mah tapi asa kakula atuh aya asa mah heueuh meureun tah eta teh ditaliti ku Tuan Raja beuh horenganan paingan pagawe penjara kalaluar horengnya nama hihiberan engke meureunanan aing di akhirat ca Tuan Raja teh ai pagawe-pagawe penjara aing mah di akhirat ka sorga ai aing mah terbelenggu rugi amat maka kuari mah ieu kerajaan deuk dibikeun ka mama wah ieu jadi dibalik ieu mama abdi hayang merdeka kuari mah hayang hiberan ka ditu ka leuweung ka gunung ka mamana ieu mah kerajaan deuk dibikeun we ka mama kumaha jadi najis cek mama mah yang di penjara bae di dieu mama ieu penjara geus sorangan bae usah saha babaturan penjara eueuh kabeh geus dikaluar-keluarkeun ku mama aju ieu pagawe geus eueuh mama deuk di jero bae sorangan henteu sieun naon teh jeung Allah mama jeung nu boga dunya mama mah ambo cek Tuan Raja teh ku ngeunah-ngeunah teuing isi hirup kos mama abdi hayang kos mama coba bener hayang sakali dua kali tilu kali ditawajuhan kunyanat ku mama teh tuh dibimbing ih dengan singkat masya Allah teu hayangnya jadi raja ilmu kawalian teh kos kitu tah lamun guruna wali muridna jadi wali ya Allah ya Rabbi nu mantap urang mah teu jadi wali atuh guruna ge walinyi hese dah ternyata horenganan ieu manuk urang teh disapertikeun kana manuk teh lamun ditalian jangjangna ditalian sukuna aju komo nu diasupkeun ka kurung teu bisa hiber ka mamana teu merdeka ketika manuk dilepaskeun tina belenggu dilepaskeun belenggu jangjang belenggu suku haju dikaluarkeun tina kurungna tinggal hihiberan ka mana eta kayang manuk akur ngeunaheun nyana acenah teu ka pegunungan apa ka sawahan ka huma acenah teu ka danau ada ka lembah teu ka mana bae pek merdeka ngaranna hirup kumaha nyana bae nu pang tolol-tololna mah di belenggu henteu di kurungan henteu tapi teu daek hiber ieu nu bloon urang kuari mah hirup teh apa majikan teu boga pusahan teu boga nanaon teu boga urang teu terbelenggu ku nanaon hirup teh sorangan bae kuari mah ka eta teh lamun teu hiber rugi lantaran nyana belengguna geus eueuh tapi teu daek hiber endahan kikiplik nyana di luhur kurung tolol teh coba cak anu boga manuk ge manuk atuh sia hiber manuk ku aing sia geus dilepas-lepaskeun teh tali jangjang sia suku sia tak kuari sia geus dikaluarkeun tina kurung hiber atuh endahan di luhur kurung kiplik cak Allah teh hei manusia sia ku aing geus dituduhkeun belenggu sia teh ku aing geus diraga-ragakeun kunaon atuh sia kikiplik bae henteu daek hiber tapang bloon-bloonna jelema anu geus dikaluarkeun tidak belenggu tapi henteu daek ibadah ka Gusti Allah eta bloon eta urang kuari mah nu mantak teu ibadah teh lantaran tekanan keluarga pemajikan ditah dagang pantes. Urang kuari mah nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah teh lantaran urang boga jabatan
tekanan tina jabatan pantes urang ku ari manu mantap teu ibadah ka Gusti Allah dengan mantep lantaran orang apatula patili di organisasi pantes artina pantes teh emangnya nama teu hiber ya bisa di talian eta mah parantes artina pantes teu bisa hiber ge teu ibadah ge parantes geus di akhirat ka neraka ge pantes tapi ieu mah panti partai henteu organisasi henteu tani henteu gawe di pabrik henteu kemudian ngojek henteu segala rupa henteu malah cak pamajikan ge ka teu hirup kumaha kakak bae teh mah ieu mah kula malah tuh jang geus sakikieun aja urang keur ngora mah geus kolot tapira urang mah tuh hirup ge ngadu tonggong doang sare geus kesenangan geus atuh kakak geus batu di masjid ke di mushola ngaji ka kaditu geus aya tasen di pamajikan berarti kan geus terbelenggu henteu terbelenggu jajang dahar aya ka ieu atuh urut-urut baheula teh kontrakan Jaya keneh dina teh anu kontrakan Jaya ieu lah tuh dijualan ku urang ge segala perhiasan-perhiasan jang dahar mah aya ku ari mah geus kolot kakak ka haji atuh geus bae ku ari mah jabung atuh tuh ka ditu ka pangajian ngaji geus sanajan ka haji dek di masjid bae ge kula mah geus ridho geus ka ditu kula mah seneng resep cak pamajikanna mah ja anak geus mandiri ku ari mah incu geus bare anu ngarurusan urang tinggal duaan bae geus atuh ka ditu jabung eta ngaranna geus eueuh belenggu hajunya anana teu daek ibadah pangblon-blonna endahan jana kikiplik di luhur eta kurung kiplik cak dobogana goblok teh sih eta kan gerak Allah tah geus kakolotdakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu nu sabenerna mah tinggal ngadeukeutan pangajian haju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonana pangbloon jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae siksana leuwih gede ke di akhirat bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu pang gede-gedena siksanya na cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia tarolah masa muda na sia gawe tarolah masa muda na sia dagang tarolah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha tapi pan ku aing dibere umur panjang sia ajo ku aing belenggu jang dahar ambalayah pakai ambalayah geus eueuh belenggu bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji kaditu bae atuh jabung ka pengajian ka mushola ka masjid tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipeteun anu biasa Masya Allah karim ngeri sebab geus merdeka-merdekakeun ai wali mapan ngahaja ngamerdekakeun dirinya nama kuari teh naon ieu nu jadi belenggu nu jadi belenggu teh kuari mah ieu anak berusaha nyana ngalepaskeun belenggu tina anak geus dirialdohan ku nyana pamajikan lain kudu ditinggalkeun dicerai tapi carana setik-setik supaya pamajikan urang mah urang paling ge kabutuhan doang koclek beres aduh orang kayak kene kabutuhnya lagi seru apa nah ya dimerdekakeun terus tina dahareun tina ini mun pambaka terus nya nama usaha wali mah setik-setik ngajauhan keluarga ngajauhan teh batin setik-setik ngajauhan makhluk setik-setik ngajauhan dunia capek tangtuna tapi Allah mere lantarannya na usaha menjada wajada di usahanya na ngajauhan dunia dibere ku Gusti Allah tersep kana dunia bari dunia na dimomoy ku Allah datang bae terus tidak usaha ngajauhan makhluk dibere ku Allah kanikmatan ngajauhan makhluk kemudian bari makhluk datang bae kitu kene nafsu jeung setan capek pasti kajen kumaha ge nu mantak per detik per menitna nya nama terus bae ka Allah terus dikelilingi kunukunyana dipake ka embung lantaran kuat ai ku Allah dibere kuat mah kuat bae muncullah jadi waliun min auliyaillah
mual pati-pati diangkat jadi wali lamun nyana teu merdeka. Lumentak contoh manuk, deres manuk anu di talian mah teu hiber ge. Deres manuk nu di talian sukuna teu hiber ge. Deres manuk anu teu bisa hiber lantaran di kurungan. Ieu mah manuk geus kaluar ti kurung, belengguna geus dilepaskeun masih teu daek hiber kana bae. Ieulah jelema nu pangbeloon-beloon. Akhirna raja dirinya asup nasihatna, terus beki dia beki ibadah beki mantap, beki dia beki ibadah beki mantap, kerajaan diserahkeun ka nu sejen, nyana beki mantep jadi raja. Kamari mah raja teh secara zahir, kuari mah raja na jadi raja batin. Nyana ngabandingkeun tatuan raja, ternyata horenganan aslina raja mah horeng jadi kakasih Allah. Tuh ceknya nikmat horenganan hirup di mana bae ja Allah mah aya. Kumaha bae ge ja Allah nu ngurus, kumaha bae ge ja Allah nu mere, kumaha Allah bae Allah ja anu melindungi. Geus atuh sagala-gala rupa ge ka Allah horeng ieu jadi raja mah geus jadi camat, jadi bupati raja lalagaan, jadi gubernur, jadi presiden raja lalagaan. Aslina jadi raja mah kos eta tadi mama kiai di luar penjara jeung di jero penjara bakal akur bae sebab hiji ngan ka Allah Subhanahu wa taala. Nu manta ketika urang aya babandul mahfud ngaranna jelema nu dihinakeun ku pagawean yakni nu dibabandulan ku min ku ila ku an ku ala dan lain sebagainya sarua jeung manuk di talian jangjang di talian sukuna eta adalah teu bisa hihiberan nu kos kitu ngaranna mahfud. Namun aya kiai teu daek hiber teu daek ibadah secara batin eta kiai adalah kiai mahfud ngaranna. Pamarentah mahfud, pedagang mahfud, mahfud teh kang den hinakeun, kang den asorakeun, kang den gusrukeun, kang den gejeburkeun. Kos gitulah. Jadi horenganan wali mah cicing di mana bae ge, mere elmuna ilmu kawalian bae. Sakumaha jelema ahli politik, cicing di mana bae ge nu diomongkeun teh politik bae. Kajentingnya nanggeus panyakitan bengek, geus teu kiprah dina politik ketika ditatamuan ku jelema. Waalaikumsalam. Waduh, ini sekarang udah sakit. Iya, udah asma, udah parah. Kok ada semenit, 2 menit, terima kasih kadituna ngobrol politik deh bae. Nyana nanggeus setruk geus kieu bae ngagoler bae padahal mah ketika orang datang kadinya nyana mantan gubernur, nyana mantan menteri misalnya, nyana mantan bupati, ketika orang datang kadinya silaturahmi sakedeung mah ngobrol nu lainna kadituna politik deh bae. Ketika jelema ahli ekonomi kajian kuku mage urang namu ka nyana moal kebel ngobrol nu lain mah kadituna nyaritakeun perkembangan ekonomi. Urang ku hari malamun namu ka Elias Pikal sakedeung urang ngobrol nu lain-lain pasti kabelah ditu nama ngomongkeun tiju bae kajian kuku mage. Urang lamun namu ka si Supratman sa si Herman. Katen kesebelasan Persita Tiasa karangarana gegeraan sa geraan udah sok seserian siap bangun teu nyaho nyaho. Pasti ngobrol kena tentang main bola baik. Jadi berarti almaru hiji jelema eta teh mah manahaba bareng jeung nu dipake karesep ku nyana resep politik ngobrol politik, nyana resep ekonomi ngobrol ekonomi, nyana resep budaya ngobrol budaya. Kiai ge karesepna fikih ngobrol fikih bae, kiai karesepna alat ngobrolna alat bae, kiai karesepna usul fikih bae, kiai karesepna hadis ngobrolna hadis bae, kiai karesepna teh ieu mah karesep nya mah resepna teh mah nyana mah di pendopo bae cara Kipu Doli atuh eta bae jeung Habib Rozak. Balik dikasih berapa Bib galbengnya? Dari 10 juta mah 300.000. Aja pendi jadi beda 300.000. Aja kita balik sorangan. Beak di jalan. Budak rugi nya 300.000 beak di jalan di akhirat kana neraka. Geus pokona pangrugi-rugi na jelema aja pendi guys pokona mah. Aduh, jangan kayak ngomong yang mal deui cek yang lain kan. Emang di ditu naon bae tuh ngaji pedi, ngaji Yasin sih.
Emang ngaji Yasin itu karena Allah? Henteu aja gitu. Mana aya di pendopo karena Allah. Tsunami bisa. Tah, ieu ge wali. Wali mah di mana bae ngembangkeun ilmu kawalian kos dukun. Dukun hirup di mana ge ngembangkeun ilmu dukun bae. Wajan ku kumaha ge. Urang mah ngobrolkeun batu teh batu Alimaya, Sungai Darek itu bacannya nama lain. Wo, ieu maunahan. Ieu batu combong. Lamun ditoelkeun nyileuk ke jelema. Lamun dikatakeun ngudag ceuk. Ieu. Atuh terus bae dukun ngobrol lagi kos kitu bae cenah mah. Ieu anti tembak, ieu anti cukur, eta perdukunan mah kos kitu bae. Mantek sing hade eta cincin nu dipake ku Habib Rozak teh. Lain sambarangan eta mah. Cincin teh eta waktu gunung meletus eta cincin eta. Nu kaluar ti gunung teh eta ngan sakikituna. Eta mah gunung meletus teh lain deuk meletus naon deuk kaluarkeun cincin nu dipake ku Habib Rozak bae eta mah. Bo eta dukun lamun ngomong blon. Kohara ieu lah cenah kieu cincinna geus kaluar mah cincin ieu atuh gunungna ge geus teu meletus deui. Padahal eta gunung eta dukun geus ngomong poha rahmat. Jadi urang teh ngarasa mau poha rahmat teh si cincin. Pokon ngan sakikituna gunung meletus teh deuk ngaluarkeun ieu doang mentek ieu. Pohara jasa. Baheula lamun lampu Aladin digosok-gosok keluar jin ieu ge sarua naon bedana jeung Aladin eta tah cincin Habib Rozak mun digosok-gosok masyaallah kaluar naon kiai kaluar di dieu sing gerendul sasanggaleun tah eta dukun terus emang gos kitu jelema mah naon anu dikaresepkeun ku nyana di hate eta wali cicing di mana bae mere ilmu kawalian nu mantap urang mun kadatangan Kangjeng Nabi Qadir moal kebal jadi wali. Urang moal kebal, urang kadatangan misalnya sesari pidatullah atuh moal kebal jadi wali. Moal kebal jadi wali kadatangan ku wali teh jadi wali sebab lamun mere ilmuna nu aya di hatenya na. Tok urang mantak sok barage. Urang keur cicing di imah datang ka urang teh kitu kiai. Udang-udang nu bude hebat pokona. Ngan Golkar. Mal kebal sarua urang yang gusruk bae sarua. Teh gade tah tamu teh kos karari itu teh tamu teh datang ka urang teh kumaha datangna nyana. Mantak datang kitu Kangjeng Nabi Qadir atuh geus lah moal kebal memenitan jadi wali. Kuneuleuna doang kuneuleu kajana ngecap saucap bakal jadi wali. Spontan eta sebab jaran nu dibawa doa ilmu kawalian. Ya Allah ya Rabbi urang kadatangan sakedeung maku DPR aju bae guriwol basa salaman sabarut kana ku dari ta sebenarnya aya jepeni mah aya dina dirugi bae ngana mah datang gubernur bari ditanya mere sabaraha ngaji boro-boro mere ngana henteu tungtung nama hate dangkal dibere henteu eta urang kadatangan ku DPR sekali dua kali ngobrol 3 kali teu asge hate teas lain lalagaan teas kurang-kurang nama kula ge garasa asal tas ngobrol bae jeung DPR teas hate sebab mawana kadinya bae ieu pangajian hendak dimangpaatkeun ku DPR sabaraha kali ngan kula na galak aing kajen aing mah di benduan ge kunyana tok dek dikondisikeun bagaimana cenah kiai anu tidak bagaimana kiai cenah anu tidak urang geus sababar kali DPR ngajakan ka aing teu aing mah kajen kumaha ge moal duk disumbang anu masyarakat duk dibere anu sabaraha cenah kiai nu ngajen teu hayang aing mah geus siana ge teu kudu ngaji geus pokona mah ka ditu babur entak bendueun ka kula kajeun aing mah dibendueun ku nyana saulah ku Allah wae aing mah geus ajunna ngomong bu ki uci mah cenah ekstrim ya sabodo ke di akhirat deuleu ku aing sia ngomongkeun aing awas ya emang naon gitu ditimpa ku bontot sia ku aing iya keur carita eta wali datang mere ilmu kawalian nu mentek atur salamna ge urang lamun diatur salaman kiai cenah aya nu atur salam di Jawa Timur kiai anu bunga ka hate kiai anu atur salam kiai anu geus ti lokal luar aju ka dieu ka kiai Jawa weureut peu bunga betul kiai DPR atur salam sial cak DPR teh beuh aing pamenang atuh deuk menang di mana jeung neraka dah cenah aing moal ngaji sanu nita ngaji deui na geus ya aing ulah dikitu-kitu teh aing mah deuk kitu bae aja
Atun teh jajan lagi manusia yang selamat. Aing makir ngomong bae lantaran eueuh jalan jangka sorga jadi DPR di Indonesia mah. Sebab naon atuh aing nyaho aja pengkondisian di jerona kajenteng make kopiah make sagala ge jadi jerona mah korupsi. Tetep celi datang teh korupsi bae ge. Emang kumaha gitu di jerona maling. Maling mun kukula dicaritakeun cara maling nanyana atuh nyaho jasa aja. Nyaho jasa. Jadi pemerintah emang teu maraling atuh maling. Emang kiai nyaho jasa. Nyaho jasa ieu mah lamun dibejakeun lillahi taala nyaho jasa tentang struktur negara nyaho jasa. Komo di kabupaten mah di urang ieu teh APBD-na teh Tangerang teh 5,7 T. 5,7 T Tangerang ieu. Emang teh aing nyaho aja teh bagus itu. Haju dikamanakeun ka mana subna atuh nyaho. Nu kudu yang anu sakayu kanunya kanu sakieu. Ieu cicing di imah teh lain cacing-cicingna. Deh. Nyaho aing anu mantak ieu pembangunan teh aing mantak wani ge. Ieu dangkal. Lamun nyana manggil aing nyaho. Sia mah lantaran teh nyaho lah ngomong gitu. Ulah lamun sia ayo pemerintah bro. Giliran mah dipanggil. Coba terangkeun moal bisa sia. Aing mah bisa ge. Tuh aing teh tuh. Aju takabur betung-tung nama. Ngan nyaho lah nyana ngobrol misalna haju pa bener-bener nyahoan kula bahwa nyana maling ye mentak wajar ngomong sautak saeutik mah sebab nyaho gitu cenah kieu menang nanti mana isu teh mau urang nyaho teh kos kitu rahasia perusahaan kok kiai ngomong kos kitu bongan aing teh dibere pan ku nyana. Iya bakar cerita ilmu kawalian suka anu mere nyaho kos kitu mana iya mahfud bil harfi bahwa mayufatu bim lepaskan belenggu urang deka Allah komo urang geus kolot mah geus wajar lepaskeun keur ngorang geus urang ditafak non karena di istighfaran istighfaru kayataju ila istighfar cek situ rubaiah istighfar siapa butuh karena di istighfaran sebab naon istighfar urang malalagaan pan nah nu mantak urang kuari ngaistighfaran nu baheula geus du aing baheula mah sabenerna mah hayang dunia hayang campur jeung makhluk rugi sabaraha umur dipake rurugian geus kajian Gusti Ampura mulai ti kuari lepaskeun belenggu urang jeung dunia lepaskeun jeung makhluk lepaskeun geura belajar lalaunan setik jak kuncina mah eta kajian ku kumaha ge naon gitu ngaranna bantulah zikir ku urang ka Gusti Allah sedangkeun dina ilmu kawalian zikir teh kapan tahap-tahap mimiti zikir lisan jang urang la ilaha illallah naik zikir tarekat Allah naik engke zikirna kalubhu Allah naik engke ka dituju ka sir eta teh bakalna hu eta teh teu bisa dipindahkeun teu bisa pindah sorangan kayak kadeuleu perkembanganna jelema lamun geus zikirna la ilaha illallah na jadi bakal kos kitu tingkahna ditaekeun ke lamun geus jadi bakal kos kitu ge mun jadi bakal kos satungtung can kadeuler lamun kitu kos kitu atuh moal cara tangkal kayu be lamun kakara tetangkal be lamun ku urang kakarak dipelak engke ke sirungan berarti kan nyaho jadi ta urang ke sirungan gede berarti perkembangan kahandapna karena kanyahoan berarti kan kudu ditingkatkeun ku urang nah eta sarua datang ka kembangan ke lain deui datang ka buahan ke lain deui gitulah dina zikir nu mantak lain bantrak-bantrakeun cara napasna cara pereumna meremkeun mata ieu meremkeun mata hate dan lain-lain sebagainya mantak Kangjeng Nabi nyarita mutu qabla an tamut paehlah maneh memeh maeh paneh titah paeh ti heula memeh paeh beneran kudu kumaha eta atuh mau golok bae urang tuh udah bunuh diri bae lain gitu tetap kudu aya nu ngabimbing cik maehan teh maehan naon ieu teh maehan tina kahayang nafsu gitulah ieu mah keur carita horenganan aya ilmu fikih aya ilmu tauhid aya ilmu tasawuf aya ilmu thariqah aya ilmu makrifat aya nu ngabimbingna ilah kudu kaluar tina belenggu lepaskeun belenggu lalaunan sanajan urang teu berthariqah ngalepaskeun belenggu bakal nikmat bae bakal limat kajen kumaha ge ne wa amma ma yufadu wallahu a'lam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم والله أعلم بمرadihi ya ayyuhalladzina amanu eling-eling akeh kang padang imankeun ya ladzina kabeh layabluwannakum yati bakal nyoba temenan yati bakal nguji temenan kuming sira kabeh layak tabirannakum yati tegese yati bakal nyoba temenan kuming sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bisyai'in kalawan suwiji-wiji birusulihi lakum kalawan pirang-pirang kiriman Allah lakum gadwe sira kabeh minas saidi nyatana saking buburon tanaluhu kang merkolehu ing said aswari minu tegese pirang-pirang kang cilik minu saking said aidikum apa pirang-pirang tangan sira kabeh warima hukum lan pirang-pirang tumbak sira kabeh al-kibaro tegeseng pirang kang gede minu saking said wa kana dzalika bil hudaybiyah lan ana apa zalika mangkono ibtila iku teteping dalam tanah Hudaybiyah wa hum yurimuna lautaya sahabat kabeh iku lagi pada hari haram ya sahabat kabeh wa hum muhrimuna paganatil wasumagana apa sato gesit wa tayrulan burung tagsa hum iku ngaliputi ya wasulam tayrhum ing sahabat pirihalihim dalam pirang-pirang pemondokan ya sahabat li alam Allah depan yang tawuruh uning azab bagus ya Allah ilma zuhurin kalawan wuruh zuhur mayaghafu ingong kang wadiyaman ing Allah bil ghaibi ala tetap kalawan kang ghaib alun yaiku dari ala ghaiban tegasa ala kang ghaib lam yarahu kang ora ningali man ing Allah payatani bubakang adoi yaziman payatani bala masaida magantang adoi yaziman asaida ing buburon pamanita da magaw desa pamaniku ngaliwat atau zaman bada zalika ing dalam bada zalika naing dalam sausana mangkon larangan penyegaan huzaking said pastadahu maka ngaburan ya simanu ing said falau maka ikut tetap kada manazabun alimu dari siksa kang lara ayat ieu nuluykeun ayat anu kamari ngan patalina ayat ieu jeung cobaan-cobaan terhadap manusia. Manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke saah ieu bahkan terus datang ke akhir menjelang kiamat. Terus baik berputar ku Gusti Allah teh dicobangan bahasa dicoba teh ya jang urang padahal Allah mah atuh teu kudu nyoba ka urang sebab kaweruh kanyaho kauninga geus aya di Gusti Allah mun dicoba kuat jeung henteu napan geus apaleun Gusti Allah mah mukmin jeung kafirna Gusti Allah geus apal kuat jeung teu kuatna Gusti Allah mah geus apal janu nguatkeun jeung nu henteu nguatkeun pan Gusti-gusti keneh
Ndekkukumahage nusholeh jeung nutoleh atupan geus apaleun janu nyolehkeun Gusti Allah nu nolehkeun Gusti Allah aku make dicoba jang urang geus bahasana sanajan nyalandek ka Gusti Allah nu dimaksudna maka urang ieu bilagah ngaran istimewa supaya kaharti ku urang kabehan sebagai makhluk anu makhluk tepan dititah ibadah ka Gusti Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Emang dek dicoba kumaha kitu ieu ku Gusti Allah. Dicoba teh lantaran kahirupan urang Arab wa kana sayd kaayaan buburon eta ngajadikeun kitu adatal Arab ngajadikeun kitu ma'ais li arabil aribah atau li arabil uraba artina kieu urang Arab teh kahirupanna teh ngabuburon kaleuweung mawa panah mawa pedang manuk diburon ku manehanana aya uncal kemudian aya berbagai-bagai hewan teh dibuburon dijual ka pasar tah kahirupan urang Arab baheula di zaman jahiliyah datang kaner ka Kangjeng Nabi tah eta teh kos kitu kahirupan maisahna jadi mayoritas urang Arab teh maisahna kahirupan perekonomian ieu adalah buburon mendak ngetren coba bae bayangkeun waktu Kangjeng Nabi itu Ibrahim ngalayat ka Kangjeng Nabi Ismail ke Mekah pan Kangjeng Nabi Ismail keunyeunnan panah handapeun tangkal kayu belah ditun Zamzam lamun geus ka Mekah mah ieu Zamzam ngan kitu ge kuari mah Zamzam pan ditutup ieu mah bagi nu baheula can ditutup ieu Baitullah ieu Zamzam sekitar bangsa 50 meter aya tangkal kayu gede rada luhur gadenya setik teta tangkal kayu pakai nyuhan Kangjeng Nabi Ismail nyeunan panah jangan tak buburon kaleuweung ke dibawa terus kaleuweung lain Kangjeng Nabi Ismail bae mayoritas urang Arab teh maisahna eta ke dibawa ka pasar dijual. Itulah datang ke zaman Kangjeng Nabi urang ge buburon teh sangat ngetren luar biasa terutama hewan-hewan anu lalindek bangsa permanukan manuk anu laletik kalau menuju rago eta teh bangsa pecang bangsa uncal bangsa nu kitu mantak kapanggih minyak misik ge kapantina uncal di dieuna aya ngagenteng segede kieu teh eta teh lamun geus dagag sorangan etalah jadi biang minyak misik dibelah ku urang dicampuran ku cai mun teu dicampur ku cai teu beak-beak seungit terus bae asli eta lah getih anu berubah menjadi minyak misik asli getih tadi nama kulantaran geus berubah kuari jadi minyak bisa dipakai kuari kafir tadi mah kulantaran geus baca 2 kalimat syahadat jadi muslim suci kuari mah bodoh tadi barang ngaji haju kuari jadi pinter nundutan mah suci kos kitu betul. Nah gitulah cerita kehidupan orang Arab setiap ayat kehidupan didinya pasti bakal dicoba ku Gusti Allah sakumaha Gusti Allah nyoba di zaman Bani Israel saat eta di umat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam umatna dalam kehidupanana mencari maisahna perekonomianana perikanan mayoritas perikanan ka laut terus anu ka laut nu ngadagangkeun nu ngider etalah di zaman Kangjeng Nabi Musa adalah perikanan mantap eta aya bae di ku Gusti Allah rek dicoba mah awas ulah ngalalauk poe Sabtu dilarang sedangkan lauk teh poe Sabtu lobana di luar poe Sabtu mah rada kurang bahkan bisa disebutkan eueuh tapi lamun poe Sabtu Masya Allah kadeuleu ku mata sedangkan dilarang cek Gusti Allah bejakeun Musa Sabtu teu meunang ngalalauk kumaha eta aya nu kuat aya nu henteu deuk nyoba datang ka mana iman umat Kangjeng Nabi Musa ternyata 70% teu kuat
hanya 30% anu kuat nuturkeun larangan eta. Aya nu ngahela Musa bejakeun ka Gusti Allah aing ngalalaukna mah kami moal poe Sabtu pasti ge Senin Salasa kan kami mandek nyeun kamalir be ti laut supaya lauk teh poe Sabtu ka ditu ka empang kami meunang tanda ulah poe Sabtu mah ulah nyeun kegiatan naon ibadah ka Gusti Allah. Sabtu teh ibadahna Yahudi. Sabtu ibadah ulah aya kegiatan perekonomian perpolitikan tetek cek Kangjeng Nabi Musa teu kuat. Tah di zaman Kangjeng Nabi urang ieu adalah buburon sangat ketren. Maisahna teh dinya anu ngahirupkeun negara teh negara Mekah ngahirupkeun negara Madinah manusia-manusiana teh buburon kaleuweung dilarang ku Gusti Allah waktu Kangjeng Nabi aya di Hudaybiyah untuk mencoba kekuatanana jeung dideuleu keimanan manusia datang ka manda sieuna ka Gusti Allah anu Maha Gaib. Coba turunlah ayat ieu. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'. Eling-eling jelema anu arariman mukminun mukminat yakin jelas pasti la yabluwannakum Gusti Allah bakal nyoba ka aranjeun kabeh bakal nguji dek di dalam mana nu kuat mana nu henteu kudu loba diujina teh kudu keur digeluti ku manusia saat eta ge hanya bisyai'im minasyid hanya sakadar tina urusan buburon. Ieu teh ngabahasakeunana Gusti Allah bisyai'in make isim nakiro teh kapan maedahkeunana bisa kana umum kabelah dieuna mah bisa maedahkeun kana tahkir bisa maedahkeun kana hina berarti ngabuburon teh usaha anu hina sanajan bisa ngahirupkeun dina perekonomian Mekah saat eta tapi usaha eta teh termasuk usaha anu hina ngan sakadar ngalah hewan ngan sakadar ngalah kitu uncal jeung sajabana kemudian dijual ku Gusti Allah teh dilarang lantaran eta perusahaan anu teu pati bagus nu hina geus kabahasakeunana ge make naon kitu ngaranna bisyai'in. Bisyai'in teh isim nakirah teh maedakeun kana tahkir perekonomian anu melalui hewan eta adalah syai'in minas syait artina hina ieu buburon teh dilarang ku Gusti Allah. Awas birusulihi kiriman-kiriman Gusti Allah pan aya hewan mah teu bisa dikembangbiakeun ku urang lantaran sanajan dikembangbiakeun ge kadang-kadang panyakit teu gawawa geus dikirim bae ku Gusti Allah gunung anu breng manuk pinuh gunung anu uncal leuweung anu gitu embe gunung anu terus bunding gunung anu sapi leuweung himar tah eta teh birusulihi lakum dikiriman ku Gusti Allah hewan-hewan per gunung per leuweung per daerah. Geus engkena bisa kieu gunung anu oh berarti dek ngala uncal ieu panahna gunung anu oh berarti dek ngala manuk ieu panahna ieu alatna dek anu oh berarti dek ngala sapi liar maka ieu alatna geus diterap-terapkeun ku Gusti Allah. Nah ieu lah ku Gusti Allah bakal dicoba bisain birusulihi lakum dikirim ku Gusti Allah tapi kuari dek dilarang ku Gusti Allah. Tanalu aidikum warimahukum anu bisa benang kuleungeun lamun anu laletik manuk-manuk teh araraneh di zaman harita mah keur encan dilarang mah ku Gusti Allah teh tetep bae kudu dibandring tetep bae kudu dijaring tetep bae kudu dileget barang ku Gusti Allah dilarang mah masyaallah eta manuk teh halali berat di luhureun hulu halali beran we di dieu di pundak ya Allah singgal libet uncal-uncal segala rupa sedengkeun ieu kan dilarang ku Gusti Allah teh dicoba ku Gusti Allah coba datang ka mana kaibanan anjeun tanaluhu aidikum anu laletik mah bisa dicekal ku leungeun tanpa susah payah warima hukum nu geledek mah make panah make pedang jeung sajabana tapi aya dina kagampangan
nu jelas maha babari jasa ngalaman nu teh tapi kuari dilarang ku Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah dilarang nai wa hum muhrimuna fakanatul wahsuwat tayr tagsyahum pirihali dilarang. Awas ulah selama beberapa hari ulah salila di Hudaybiyah turun ayat ieu teh waktu Kangjeng Nabi dek nyerang Mekah mampir di Hudaybiyah kuari jamaah haji kadang-kadang ngalami kot ke Hudaybiyah ka dieu ke arah Jeddah masjidna sangat sederhana teu dibangun caina kadang-kadang kurang di Hudaybiyah mah eta teh kadang jamaah haji kuari ngalami kot ka Hudaybiyah dek umroh masalah penting ka tanah halal bae lain ka Jaronah lain ka Tanaim tapi ka Hudaybiyah hari urang lembur mah teu nyaho dongengna Hudaybiyah we naon ieu Hudaybiyah teu nyaho kaler kidul teu nyaho hitut bau teu nyaho dongengna kos kitu tah ketika Kangjeng Nabi dek nyerang Mekah nah di dieu mampirlah di Hudaybiyah ta eta teh ta cicing di Hudaybiyah Kangjeng Nabi aya di dinya kuari tanda antara Mekah jeung Jeddah ta eta teh make tugu ieu tanah halal ka dieu ieu ka dieu tanah haram ta eta teh Hudaybiyah ngaranna masjidna teh dibangun baheula mah kuari geus rada dibangun ge can optimal tapi ya kemudian caina ge saeutik di dinya urang ngalami kot kadang-kadang henteu masalah geus ngan ieu mah carita Hudaybiyah turun ayat ieu teh di dinya tah awas segenap kaum mukminin kaum muslimin mukminat muslimat Allah ngalarang mencoba karanjen kabeh saha anu kuat jeung saha anu henteu lianam Allah supaya Allah ngayahokeun mayakhafuhu bil ghaib ka jelema anu sieun bil ghaib hana anu gaib ka Gusti Allah nu gaib kan urang lamun teh mah dititah ku bupatihna aya kadeuleu ngajengleng jeung make aturan-aturanna sieun wajar lantaran kadeuleu ku mata mun gubernur nginstruksikeun kadeuleu ku mata instruksina sieun mun dilarang kitu keneh lamun komandan di abri batalion aya aturan-aturanana mun menyalahi aturan sieun lantaran kadeuleu ku mata kadenge ku celi komandana galak jasa tilok seri-seri ajan kitu keneh di kepolisian atawa aturan-aturan di organisasi urang teh bisa sieun lantaran kadeuleu kuari mah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah haram halal meunang henteu sunah makruh bari Allahna teu kadeuleu tah dek muji Allah teu kadeuleu nu ngainstruksikeun dek datang ka mana nurutna diuji ku Gusti Allah nu mentak di diuna lialam Allahu ilma zuhurin cek Imam Jalal ya Allah mages apaleun ieu lialam Allah ngarah Gusti Allah teh apaleun ieu teh ilma naon ilma zuhurin berarti goyahna jang urang ai ilma zuhurin mah ya Gusti Allah Bapa geus apaleun nu mukmin jeung nu kafir atuh memang nang Gusti Allah atuh Allah maha uninga anu ibadah jeung nu teu ibadah Allah teh kapan apaleun janang Gusti Allah nu saleh jeung nu teu saleh nu toleh atuh apaleun jang nang Gusti Allah ieu sagala rupa boro-borona naon lahir urang jeung maut urang geus kajauhan ku Gusti Allah janang Allah ieu atuh make dicoba kuliah lama oh Imam Jalal saeutik mah di dieu make ilma zuhurin maksudna Allah dek nyahukeun teh ilma zuhur supaya lahir ebreh ka manusia jadi lain ka Allah ngan disalandekeun ka Allah supaya kanyahoeun ku maraneh kabeh wahai para manusia saha anu iman jeung saha anu teu iman ka Gusti Allah saha anu kuat imanna jeung saha anu teu kuat ka Gusti Allah na ieu teh jang aya lanjut bisa kadeuleu khususna halayak rame umumna ka Kangjeng Nabi Muhammad deuleu ku anjeun instruksi ieu saha anu kuat jeung saha anu teu kuat begitu trek diinstruksikeun manu kalaliber di luhureun sirah sedengkeun haram uncal-uncal embe-embe sing haliwir dihareupeun digigireun gitulah Allah teh setiap dek nyoba teh aya di dinya barangna aya nu ngintip bae Muhammad ayo Muhammad ayo emang kurang itu ingin bapak bukan nama ayah Muhammad mendek di ala bayi lau manuk itu waduh manuk urang dijual manuk itu tuh hijina ge sakitu mun urang menang 10 mun 100 geus muji kitu bae cek nu sorang deh ulah gitu
tetep bae lain ka Muhammad instruksi doang kan mah gaib lah Allah mah teu kadeuleuh urang Arab ge kos kitu urang Arab tah urang Arab ge saru teu kadeuleuh aing mah asal ku Muhammad bae ulah kadeuleuhna izin aing ku Muhammad mah tapi lamun ku Allah mah pan Allah mah teu kadeuleuh gaib Allah mah urusan urang jeung Allah waduh itu tuh embela uang waduh ngabring gitu tuh sabaraha tuh waduh aya 20 hijina sabaraha waduh lamun 20 waduh Muhammad ayo tole ulah sok kitu engke Muhammad nyahun eta hampir urang Arab nguji kitu kabeh hampir teu kararuat masyaallah teh eta teh ketika diuji kitu teh hampir teu kuat nah kuari dek we riba kredit saha coba guari di imah mana anu henteu ngridit di imah mana anu henteu boga TV iya dicoba ku Gusti Allah saat babari jasa baheula mah urang deposito ka bank ke anakan atawa atuh ayeuna mah urang nunda duit kemudian cokot bungana baik eta teh gitu tabungan khusus atau memang nyimpen baik geus kadeuleuh bungana per bulan mun sataun wah bisa ngundak-ngundak jeung tambah-tambah kuari mah urusan kredit aduh meuli motor cukup bae kamari ieu mah 2 juta DP kebelah dieuna 1 juta DP kebelah dieuna 500 DP per detik ieu 100.000 DP hutang 100.000 ge hutang ndek kumaha deui coba mulai kuari diharam-haramkeun ku kiai nu kamari diharamkeun ya kiai na ge ngridit ya kiai na ge sukut kuari no comment geus teu loba omong kiai mun eta ngridit haram eta cek kiai mah haram lah teu teu kumaha eta bae janganana ngridit kijang pan Kiai deposito si haram dan baheula mah kiai teh haram tapi tepatulah teu kumaha urang bae nyanana sok diberepan ku bos. Teu kumaha beresna tak ieu dicoba. Guys, lantaran haram ganti ku ari mah ku urang ku ari mah ku daging. Make daging ku ari mah geus asa bank padahal mah bank keneh koperasi bank daging bank dan lain sebagainya nu ngahuhuluanana kiai keneh bae Masya Allah kamari multi nu ngahuluana di Jakarta di Bandung kiai berudeng deui ndeu kumaha coba tabalinger teu ngaraji Masya Allah sosok supi anu ditonton ku urang didengekeun ku urang udang-udang nage lain paranti salat ieu ngahalangan ieu tah ya ge sunah make udang-udang ge tamum eta teh apan dikaluhurkeun jang salat di luar salat mah teh sunah aya nama di luar salat jeung di jero salat make kos kitu bae ieu na kahalangan sujudna ka mana bego nyana kapan jadi kekentongna ngaji henteu sih nu sabenerna lamun jana geus dipromosikeun di Jakarta kiai sakitu intelekna promosi multi level diaji atuh mantak naon coba di eta mah ti Yahudi ti Amerika kokocoranna ge mantak naon wae ditakrib bae teu bisa dilaksanakeun ulah atuh atau urang atuh nyeun sekup urang gedekeun ku urang ulah ngagedekeun batur otakna diteudeun didengkul lantaran ieu mah bang ieu mah lain baca tuh baca ku mata nu jelas beusi dikerebekeun ka di neraka Masya Allah nah ieu kuari bang dicoba ku Gusti Allah ambalayah geus puguh bang ngajegir gedungna ti pakotaan kuari di kampung ambalayah terus geus kredit na ye awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek laraki rek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babisain ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum kuleungeun daratang sorangan kredit teh ka imah ndek ngredit mobil datang dek ngredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das wari mah hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari
ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun maya qafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh kadeu kurang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba maya qafuhu bil gaib nu sieun ka Allah. Begitu datang angsongan kreditan garang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kuku mage henteu abdi mah moal ngredit moal abdi mah moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% teh 10% acan ieu malah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae meuli moal aing mah kadeuleu tegerna. Waalaikumsalam bagi belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain dah mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu oge nya 3 tahun dah udah ini mah ya udah bawain satu dah tuh iya teh kan geus leutik ya leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana pagi Kiai pagi aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan muludan aja kalau nggak punya kendaraan sulit Kiai iya emang udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada mau Kijang juga ada mau apa juga ada udah yang penting berapa itu udah gampang mau sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah aduh itu aja ya udah bawain satu Kiai Blon kos gitu tah. Ieu mana nu teger Kiai coba kuar. Demandak ngomong na puluh ya boleh ye. Ayo ngomongnya na keur ieu mah cenah loba ieu santri nu ngaraji kuari mah jauh atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu, boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu. Keur ieu mah cenah ja ieu alhamdulillah batur ngaji 20 30 mah datang ke 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temenang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari ceurik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ye suka temen teh jadi mamalah atuh atuh pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa oh sih kan itu banyakit dibawa kunyana hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah bisa pakai lalagaan kajeng ting urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah kena nyahuan ka Gusti Allah belah dieuna kena bisaeun maca kitab kabelah dituna kena nyahuan ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju pre bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu. Tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeredit hayu tiatut hayu ti WH hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayang cawambon melulu moal dituturkeun kok bisa kitu Kiai lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta di luar teknis pondok pasantren mah Islamun pondok pesantren maka teknis cara pondok pesantren modern dunia tama pesantren mah non teknis teu kudu make teknis pesantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun teu kudu make teknis udangkeun budak peuting tahajud berjamaahkeun tahajudna balik we boro-boro tahajud salat henteu non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngajejang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak duit bapana
neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ka masjid berjamaah Allah akbar nongkrong kiai nongkrong ngajinya kita naon kita aing macan boga mulu ka ngaji geus ya ku kiai ge asal betah bae cenah teu aya aturan ngaji teh aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu ka hiji santri Masya Allah eta mah make teknis-teknis gitu modern tah mah ni mustak kita mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula lagi sok kira tiba lagi santri botakan kos du frustasi ke masjid kabeladi dah geus embungnya sih bau geus gitu kan mun babaturan saya tak tanya saya satu kumaha aing bae sapir ka Allah mah teu kudu bisa sih kecuali ka mall ka Allah paling nya batur aing jeung sia sih ketelok nyese geus atuh bararu bentek masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu atuh henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak tas subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zohor kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak penting waya istirahat nyana masak keneh bae aja dicarekan ku kiai na ulah emang kos kitu pondok mah bebas di pondok aja salah cenyahoun kabeh ka rahasia pasantren inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyog nu rendah hati anu bener-bener endek nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teh budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak mun bapak mah santrenkeun anak dihitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali ye emang bae lain deui atuh lain deui pondok pesantren mah teu meunang aya aturan-aturan eta mah aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh salat subuh berjamaah saleter di jero hatena mah biasa-biasanya supaya budak giat doang kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh biasa bae tuh sabulan 2 bulan guys jangan rada betah mulai ngaji sorogan ilaman lawa mina bina tu ambilin baru anjir matu bukan matu kita bang ngaji di pondok kos lalagaan jatuh mana bayadun leng saminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deui ya tatepkeun aing geus kitu bae pokona pondok pesantren mah setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun aya muludan di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC tukang ngatur-ngatur teh siap padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya ngan pantang mundur santri mah konsepna ti ditu mundur komo bab ngariung mah jadi MC ngadadak bisana santri emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisa nyana kebeneran dari korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres ya tuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sekalian guys mau balik lambat macet nyau datang nyaun teh aceng siap
diborong ku sorangan bae. Datang ka imamanya ngalamun bae aing sina naonan cenah. Santri kos kitu. Emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji ke metakna di imah. Kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan eueuh ti dituna coba kokorian eueuh ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dirinya mikirnya oh berarti iya nu kapake ye di lembur teh karak nya mikir saeutak saeutik deur bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang kitu aduh aing naik jadi ustad dia isuk dan kemana orang nonton bola yuk siap ustad baik wahai nonton bola menonton bola baik da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadele padahal mah di pondokna tilok ngaji tapi di imahna masyaallah kapake ku cek lembur teh ajang ulah ka mana nya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung nya nya hatena seserian leh siap sapira jadi imam leh santri ogos kitu. Nah, nun teu maju kabeh ge maju dak di Jakarta coba nu nyekel masjid pondok pesantren naon kata musola santri salap mayoritas hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang urang Serang urang Tangerang salap di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salap masyarakat teu narima heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain. Padahal bila mengkaluaran salap, masya Allah, salah sautak sating mah geus maafu. Naon eta? Teureuna basicna awalna memang maksud ibadah. Jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat. Tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin kudu lain ibadah duduiteun lain deui bae hatena. Jadi tesapa godos antara masinis jeung muatan lain deui. Sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae. Kunaon maksudna lain deuk ibadah. Lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah. Ibadah tuh mata pondok pesantren mah teu bisa kitu. Geus lamun kiaina mahiwal jadi tim sukses. Di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang Serang Pandeglang teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deuk ka Allah deui tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge dionang ku ari henteu atuh sia teh ku ari mah geus boga apaan sana ngredit goblok kamari mah ku masyarakat teh punten mama kuari mah punten mama nu kan aya kanan kuari mah geus di luar nyaritakeun nah lain kiai teh mah kos kitu ngridit lain kiai teh mah nya mah jangan doana ge ini tim sukses lain kiai disatukan mah kos kitu beda geus teh nyambung penyakit dibawa ieu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan urang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa hum muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan Maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus nu paling bagus mah tani nomor kedua dagang eta nu paling hebat mah Maisha nomor kahiji tani nomor kedua dagang geus sakitu dagang na ge sing hade deui tani na ge sing hade ku ayeuna mah nah ieu liya'lam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain
Allah tedek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantak ilmu zuhurin ya Allah setik mantap mayakhafu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu azabun alim sahabai jelema anu ngaliwat batas takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ai praknyana pasta dahu terus baiknya ngabuburon padahal manggis dilarang ku Gusti Allah berarti nyana teh tengah teh kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nyana terus baik berarti tada teh pamani tada sahabat kiai pamani tada sahabat ustad pamani tada sahabat tokoh pamani tada sahabat masyarakat mukminin mukminat sahabat anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buka bank terus bae cak Allah falahu azabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah di akhirat siksa nangke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wakila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung nomor kedua gede beteng betengna gede lain gede beteng ai gede beteng ngareuneuh ieu mah betengna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui mun di kulon mah lamun dewetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng reuneuh aya mah betengna gede lain deui aya ribaan dayut betengna dayut nyana mah eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung we untung teu bae ieu mah keur carita panyakit di dunia teu untung teu bae aing sial cenah kiai gendut jan teu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mun daharna gede lintuh mun daharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu azabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cek sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhirat na jelas di dunia na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazard penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema teh suudzon coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suudzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nyana sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suudzon bae ka jelema teu meunang nanaon suudzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal lantaran suudzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pamarentah suudzon teh terus bae kasasaha ge suudzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah ngan nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suudzon bae ge asal geus aya ka pamarentah bae kanu lain teh suudzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pamarentah dakwah aing mah ka pamarentah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nyana mah tilok aya suudzon-suudzonan biasa bae ka Gusti Allah nek duduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat
wayah nyaritakeun teh jujur ka pamarentah teh pinarakaeun ka kabeh ge jelema kabeh ge yeuh bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun atuh sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep bae ngeunaheun atuh nyahoeunnya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah tuh henteu tah eta kos kitu tah lempeng. Nah ieu keur carita falahu adzabun alim bakal disiksa famani tada jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa. Di dieu keur carita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atuh puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakeun takabur berarti teu nurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak. Puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus bae motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit bahar ge ngeridit terus bae tah eta teh falahu adzabun naudzubillah min. Mudah-mudahan orang gabehan dibere caang hate urang dibere cekas hate urang sehingga orang narima aturan-aturan ti Gusti Allah bisa ngalaksanakeun sagabeh parendahanana bisa ngajauhan sagabeh laranganana sehingga orang maot aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala digiring di masyar menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uga di bawah bendera panji-panji guru-guru urang anu ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal wallahu alam.